Gusti Allah. Saya sungkul urang menjelaskan masih kena menang jeung ngantunnya sami eta teh. Jangan terus ngantunkeun para aulia Allah kasih Allah. Bahkan aya kieu sok sanaos kieu tapi diamalkeun ku urang. Di urang teh aya teu aya makom ijabah. Ini waktu ijabah. Lamun di Mekah di Madinah aya makom ijabah. Hijir Ismail makom ijabah. Multazam makom ijabah. Naon deui? Zam-zam makom ijabah. Itu di Raudhah, di Madinah Raudhah makom ijabah. Di Sofa makom ijabah. Di Mekah mah aya. Di urang mah teu aya makom ijabah ngan aya kieu. Kieu teh sakaol ngan diamalkeun ku urang. Mana cenah makom ijabah teh? Nyata hira majalis sholihin. Tempatna jalmi-jalmi saleh eta teh makom ijabah. Mantak lamun sumpi urang ngadua dipayeuneun makom jalmi saleh para aulia Allah, panuntun tawasul kadinya. Maka eta teh baru makom ijabah, tempatna ijabah. Jadi